Aduh Gusti, tekuat asana amun hirup teh jeung ayang bebeb Alda mah. Asa rete di dunia. Amun cek lagu Dewa mah. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Sendiri memikirkan kamu. Sok ayang mewek bae aing malah lajuna. Awas ya ulang halangan jalan aing bae. Alda, tenda kemana? Kepus ya hayang nyaho bae. Dah, udah ngagas gitu atuh. Kan aing nanya baik-baik. Bodoh amat. Ih, aing mah da. Coba aku saya pikir-pikir heula da. Aing mung putus jeung sia da. Awak aing leuleus jasa pas putus jeung sia. Cari utulangan. Kumaha sih sia? Sia anu mutuskeun aing, kunaon ayeuna sia jadi galau? Pancak aing ge da, aing malalagaan mutuskeun sia ge supaya sia ulah ilu gawe jeung si Memet. Emang kunaon lamun aing milu gawe jeung si Memet? Jas sia ngajajanan henteu ka aing. Oh da, hampura sementara nama aing cemburu beuseung sia murah gelope ka si Memet. Min, ku nganggedekeun cemburu bae ongkos ya mah. Ngaran ge jelema bogo, kuduna sia sadar aing cemburuan karena aing saking lopena ka sia. Haju didenge. Geus da, urang balikan deui hayu. Sia moal manggih deui lalaki anu setia kos aing mah. Hooh, jamoal aya di bikang anu daekeun ka sia. Ya mah kudu bae ngeledek serius ge. Atuh emang bener sih. Heeh, geus Min. Jasa bener nage aing bogoh kene ka sia. Sia serius, sia masih cinta kene ka aing, sia masih lope kene ka aing. Heeh, Min. Tuh, bener kan feeling aing. Sia mandak moal bisa move on ti aing. Hi, Pepe Diun sia. Atuh lain pede, emang bener kan? Heeh sih. Berarti orang balikan ya. Heeh. I believe I can fly. Min, sia hitut gitu. Henteu da. Terus si bau naon? Ampura da, aing kepacirit. Di, jorok sia. Henteu ka bendung saking bahagiana. Geus ditulah, gerang isang heula. Oke, tangguhnya deh dia, sia ulah ka mamana. Heeh geus sira ka ditu, takawawa aing meuni senep ngembuna. Pek mau gitar ketus ya? Entahlah harula peng. Lain bawa sih mah he. Dak, manggis alas ya. Ente aja met. Aing kita manggis ya, enan gitu. Mana enak nek ditik pelamaran, nek ilu gawe jeung aing. Tapi ka mana mun di jelemana? Oh, aja sih nek berangkat ayeuna kitu. Heeh, nek berangkat aing ayeuna. Jeung cilik jauh meureun met, si Alda mah. Oh, manen masak kulin di kebun dangdur keur ge. Ai sihir jauh saha? Si Amin met. Oh, eta masih bayawak lamun cek aing mah. Atuh lah seru bae eta bae jelema mah. Oke, aing nang sadah heulanya. Oh, met. Oke bos. Ngadenya. Tip. Si Alda lingis putusnya jeung cilik jauh. Iheu nya, berarti si Alda mal mungkin jeung si Lecau. Makana eta tip. Oh, nya. Beb, Hayu ka mana? biasa baturan aing nong kebon dangder. Huh aing, belenak, enggal poe naongan kebon dangder bae. Aya nu maling moal. Ulah kitu da. Pan eta kebon dangder harapan aing hiji-hijina. Kamun geus kajual pan duitna jeung ngalamar sia. Heeh geus hayulah, aing keur males ribut jeung sia. Oh, kudu kitu. Dia orang karek balikan, nya langsung pauras-iras di bae. Hoong geus hayu atuh. Siap. Geus sia cicing di dieu nya. Ulah kapanasan, besi hidung biar aa amin bae anu hidung. Heeh, tapi sebenarnya mah semah teh hidung, Min. Hoo tah. Heeh, cuma letang doang, kadoang jubur saeng. Eta sia aing ngomong kupingnya lekiteun bae Alda. Haha, ai bener mah. Ku aing amun aing stalope mah ka sia.
Geus ditalapung ba mah ku aing. Emang na aing bola di talapung. Emang kos bola si mah, jabuled. Kos bola sih sia daek bae ka aing. Nyaho aing dipelet mun aing ku sia. Di haram najis aing melet lelaki kos sia. Aya ge sia merentah nu melet aing. Atuh dah aing mah tilok pake pelet-pelet kos kitu. Bikang mana si anu to kokosodan le senyum manis aing. Cuy, garila aing non orai kokosodan. Sia mas, kuto percaya ka Amin. Heuh, geus lah geura ditu, geura tolongan tuh tanggal dangder. Bisi aya nu malingan apa eueuh, unggal poe ditolongan bae. Nya, geus sia ngajedognya di dinya nya. Amin nak macul. Tip, neangan cilu caw yuk. Dek ngan kitu sia. Aing mah kutu betah. Mun sapoe tangga buli manehna. Oh sih, hiburan teh nya. Karesel. Ayo ge. Yuk. Dak. Kurang meneangan be, harus aya ti dieu. Memet, aya naon? Kumaha sih ongko Alda hayang gawe? Geus siapkeun encan lamarana. Ai, hooh Alda poho tengah bareng deui ka Memet. Kunaon? Eta si Memet kuawanian amat nyamperin aing bebek aing ka dieu. Awas ku aing. Alda mau jadi nitipkeun surat lamaran. Emang kunaon sih dak? Geus ulah loba omong samet. Pan kaboga aing geus ngomong mal nitipkeun surat lamaran. Naon sih sia? Punyang berbado ka Marang. Nyos ya aing ngomong ka jelema sok keras bae. Pan sia ngabela si kunyuk. Siakan kaboga aing kuduna ngabela aing. Geus dak, belangkeun be ka bokos kitu mah. Kela. Emangna si Alda balikan deui jeung si Lucau. Iya pasukan jomblo sabun dek naon mun ka dari ye. Kasih tahu beb. Emang geus putus tadina? Oh ja, kemarin mau ngomong geus putus. Moal bae si Lucau curik amprekan di harpun aing. Geus geura berenya beb. Aing geus balikan deui dak jeung Amin. Kadenge si Dak aing mah jeung si Alda geus mantak moal kapisahkeun. Cuy, garila aing. Oh, jadi gara-gara si bayawak, Alda terjadi nitip lamaran. Lain kitu, Met. Tapi Alda ulaheun ku Abah. Hojing nek naon gawe ka kota. Mending di lembur ngebon urusan tuh kebon kolot sia. Ulah daek Alda, hidung siap pipilun ngebon mah. Mah nya parawan jadi tani. Emang kunaon malah bagus bikang ilu tani. Neruskeun budaya leluhur urang. Ngomong naon sih Samin? Budaya. Nyaho, bunget sia merentah kos buaya. Enggeus dak. Ulah ribut bae. Lalieur jaing mah. Geus hayu dak lah mabur. Bisi hidung aing papanasan di kebon. Ayolah, aing di perangkat gawe pan. Ayolah. Lieur aing ge. Bagus, geura melabur dia ka dari itu. Oh, caruh. Sembarangan dia nyebut aing care, saki aing gateng nah disebut care. Enggeus Min, ulah memarahan bae. Kumata marahna kabogo sa segi ganteng na kos bintang film. Lain bintang film sama, tapi binatang film. Da seri sia sung sabah jukut. Bau jukut. Emang nanya aing be. Kumaha sih sia? Sia anu ngajakan aing putus, sia mau nungguin aing. Kumaha? Bacot. Dak dong beneran jasa. Karena geja mabogo, kuduna sia sadar. Aing Ih, da aja salah aing mah he. Woi, sia ngomong ka aing. Oh. Cakalan da. Si Amin, Met. Oh, eta mah. Ih, bacot. Naon sih sia? Kunyang berbado ka Marang. Nyaho sia. Aing ngomong. Ya, sok reuneuh. Naon sih? Ya, sok hayang reuneuh. Nyos ya aing ngomong keuras bae ka jelema. Nyos ya aing ngomong keuras bae ka jelema. Geura si ras